Sampurasun barudak anu aya di bumi. Patepang deui sareng Teh Ila di acara Caki Carita Kitab Suci. Dinten ieu Teh Ila bade ngajak barudak anu aya di bumi ningal sasatoan anu aya di kebun binatang. Siap? Hayu urang ka kebun binatang gembira. Tah, barudak ayeuna urang aya di hiji kandang. Aya nu terang ieu sato naon? Leres, satona namina uncal. Tah, sato uncal teh ayeuna nuju ngadahar permen. Sanesnya sato uncal mah ngadahar jukut leres. Siap ke kandang anu salajengna? Hayu! Barudak. Nah, ayeuna urang aya di kandang anu ageng pisan ya. Kinten-kinten sato naon nya? Leres, gajah. Gajah teh sato anu ageng, anu pinter, nu pangageungna bahkan di daratan. Luar biasanya ciptaan Gusti teh. Siap ka kandang anu salajengna barudak? Hayu barudak, ieu teh kandang masa kosongnya. Kamana nya satona? Aya nu tiasa ningal? Ulah, eta satona singa. Hayu lumpat meuni kita. Aduh, barudak. Duh, teteh mah meuni sieun ka sato singa teh. Temeni ageng, jabaning, pokoknya pikasianeun lah. Tapi sato ieu teh nyamutkeun carita dina kitab suci ka caritana Daniel. Aya nu terang? Wah, seueur nu terang. Carita ieu teh carita waktos Daniel diasupkeun ka guha singa. Eueuh, kumaha nya caritana? Kieu caritana. Saatos Raja Belsasar maot, karajaan teh dipimpin ku hiji raja anu namina Darius. Daniel tetep jadi pejabat tinggi di daerah eta. Malah anjeunna teh ngaleuwihan pejabat anu sanes. Tapi ternyata kahebatan Daniel ieu teh henteu dipikaresep ku jalmi-jalmi nu sirik ka Daniel. Ku kituna maranehna ngatur strategi supaya Daniel dihukum ku raja. Tapi Daniel mah jalmi nu bersih, teu tiasa dipilarian kasalahanana. Akhirna dikaluarkeun hiji parentah kanggo ngajebak Daniel. Parentah eta teh nyaeta sagala jalmi kedah ngadoa ka dewa-dewa. Tapi Daniel mah alimeun, sabab Daniel mah satia ka Gusti. Sabenerna Raja Darius karunyaeun ka Daniel. Tapi aturan eta teh teu bisa diubah deui. Tungtungna Daniel kedah dihukum diasupkeun ka guha singa. Lawang guha singana teras ditutup ku batu sarta dicap ku cincin raja supaya ulah aya anu bisa nulungan Daniel. Sapeupeting Daniel teh ditinggalkeun di guha singa. Kira-kira kumahanya nasibna Daniel? Digegel ku singa moalnya? Enjingna raja teh marios ka gua singa eta. Nah, Daniel teh disalametkeun ku Gusti atawa henteu nya? Kacidareuasna jeung bingahna waktos raja ningal Daniel teh masih hirup. Gusti parantos ngutus malaikatna ngabekem mulut-mulut singa supados henteu ngaganggu Daniel. Raja tuluy marentahkeun sangkan Daniel dikaluarkeun ti jero guha singa. Geus kitu, raja marentahkeun sangkan jalmi-jalmi anu ngadukeun Daniel teh ditewak, tuluy digebruskeun ka guha singa. Saatos eta,
Raja nulis surat ka sagala bangsa anu eusina parentah supados unggal jalmi kedah sieun jeung hormat ka Gustina Daniel. Ta barudak kitu caritana Daniel di Guha Singa. Dinten ieu urang bade diajar tina carita Daniel ieu urang nyepeng teguh bebeneran, percaya oge ka Gusti sarta taat. Tah eta anu dipikaresep ku Gusti. Janten naon bae anu dipayuneun ku urang kudu percanten percaya yen Gusti teh bakal nulungan urang. Ayeuna urang bade muji Gusti sasarengan yuk. Hayu barudak. Nah barudak ayeuna hayu urang muji Gusti sasarengan. Kudu wani siga Daniel nyepeng teguh bebeneran, sanajan dina guha tetep percaya Gusti. Sakali deui. Kudu wani siga Daniel nyepeng teguh bebeneran, sanajan dina guha tetep percaya Gusti. Percaya saha? Tetep percaya Gusti. Sakali deui. Tetep percaya Gusti. Dadah, Gusti Yesus ngaberkahan.